Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepang desan yana cukur. Alhamdulillah dinten ayeuna yana cukur bade nyukuran pun alo. Kararesan ayeuna teh anu ka sabar harina? 7 hari. Anu ka 7 dintena waktosna kedah dicukur. Itu anu jenenganna sapi. Anu jenenganna Hana. Insyaallah tapi ayeuna bade dicukuran nu margi eta hiji kawajiban kurang kali upami tos kaluar tina kandungan 7 dinten kedah di paras. Lah kitu paluargi mangga sakseni wae daripada sabade nyukuran. Ini goblok ini. Bari nyusu. Bari nyusu wae tuh. Bari cicing. Ya. Ini tadi tutupan. Ya itu. Enakan. Pindah video mah. Tong di dieu we. Pencet paruman pindah deui, pencet paruman pindah deui. Aduh, si cantik. Dicukuran sing soleh sing bageur. Cicing. Ya mamahna. Mamahna ye, mamah muda. Ya ate. Ini cicing. Sudah, iya orang ngadepar. Iya, ada kurang lah. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ah, siap. Botak alah. Nah, ini kayaknya yang aman tuh. Kalau nyari botak kieu. Saminggu. Cicing ini ya bae enakeun. The power ieu mah badag. Dede cantik. Dia tuh dicukuran ini ya olok togul. Ya, itu yang di dalam hari ini dia Kalau cuma teh ditanya saya jadi nyali. kepas kembalian. Ada yang pengen deh. Bantuan? Kita di dalam kebutaan si dede bayi jika si tiakeun di kieu Kelak teh. cepeng. Nih, iya si tiakeun di kieu. Yakeun kabeh. Aku bantuan. Nang Bang. Waduh, sisi dulu sini. Sok eta mama sorot ieu geus beresna. Lain cepeng itu sorot.
Oh, yang jalan mangkul cenah. Aduh, Tapi eta sih punya anak lagi. Tahu nggak? Tahu nggak? Udah ada ya, langsung aja ya. Enggak. si iya yang ningali sih. Mana sih usianya? Aja. Dingin, kedinginan, sia, kedinginan. Udah? Alhamdulillahirabbil alamin. Pemangkasan murang kali na Hanifah. Alhamdulillah parantos beres paluwargi sadayana tuh. Margi hiji kewajiban tos 7 dinten diparas murang kali alhamdulillah neme pemangkasan tos bersih alhamdulillahirabbil alamin. Mugia murang kalina sing janten murang kali anu soleha sing sarejekina nurut ka bapak sareng ibuna amin ya Allah ya robbal alamin. Mung sakitu nu tiasa kapiatur insyaallah tepangli sareng yana syukur sanes waktos urang ada melalui konten tong posemlosena tong we di yana syukur channel urang tutup poe ku pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.